100 deui teh. Jadi anjing 100 deui mah. Aduh, aing berat ya. Saya kenaon buri? Main game Jo aing Jo tuh eleh wae bingung Jo. Pengedulan sia main game usaha babal. Ya pangaduran kene sia tuh teu usaha-usaha sekolot. Aya aing mah leutik keneh da dibere kene ti indung aya aing mah. Aing mah teu kadeuleuk usaha oge usaha, aing mah main saham cumur. Aing mah teu gawe-gawe jiga batur, aing mah main saham. Gawe aing mah moal kanyahoan. Ngan ayeuna kabeneran aing keur butuh modal. Dina saham. Modal naon Jo? Kudu di modalan aing beli saham teh cumur. Sia mah moal ngarti sia mah. Ngan mun erek sok ayeuna modalan aing 100. Aya saham. Pokokna mah jadi 100 kali lipat. Aing beakeun modalna aing keur lieur ieu. Saham. 100.000 deui we. Guru asa boga teu? Jo 100.000 mah. Boarding 100.000 sia mah. Gocap ge aing mah teu boga. Teu boga ge kurang mah maksakeun sia investasi ieu mah. Investasi masa panjang, jangka panjang. Aing ngaranina saham mah. Henteu ayeuna engke sabulan, 2 bulan kareup, 3 bulan kareup, setahun kemudian kahareup kakara aya hasilna. Gue pengusahakeun aing 100 sia, minta ka indung sia. Jo, aing tadi minta bakal sekolah di adat aing ya Jo. Boarding 100.000 gitu Jo. Sia mah keinginan kaya rayana sia mah. Lain pada aing teu boga duit aku mah Jo. Budak keneh sia mah lah budak keneh. Geus aing ka batur we. Ojor lah. Aing keur main game bari lagi ngeganggu. Jadi eleh aing 100 deui alus ieu mah euy, aing 100 deui mah. Duh, aing saha deui. Oh, saya ieu. Ya, euy. Ayeuna mah ngala pedang Alhamdulillah. deket payu. Mang, sal. Kan? Di mana mana? Urang tes di Siburik. Naon? Karunya Siburik gerinya, Deng. Gering. Heueuh, Mang, meuni watir. Teng napan kamari ge lempangan kene euy gering naon kitu Jo? Murus. Meuni watir ka WC wae. Meuni geus leuleus geuningan. Aing ngarang-ngarang murus atuh. Heuh nya. Heueuh. Ngarang-ngarang murus atuh. Leuleus kana awak ge. Eta mah kudu diinpus. Pasti eta mah kudu diimpus lantaran leuleus ta awak teh. Ah, Jo. Kumaha tuh ayeuna? Ayeuna geus mendingan ayeuna mah. Ngan aing nu ripunan mah. Nah, Heuh, aing teh tadi teh ka warung kita meuli beas ka majikan aing. Heeh. Heuh, duitna teh kakak dipake berobat Siburik. heuh nya 100.000-an. payah pisan. Ih, leuleus. Aduh, aing kumaha teh ieu nya. Halo polis. Iya, geus ayeuna mah. Ulah tinggal mau ke Siburik mah geus di kamantrikeun nya. Heeh. Terus kumaha? Ngagantiankeun we duit urang eta ke tadihna ka Siburik. Mun geus cager garantian ieu, urang 100.000 ieu bingung ieu rek meuli beas. Oh gitu. Aing mah bisa balik. Bukan teh, ieu enggak tah. Aya nama urang ge keur bayar ieu ya. Naon? Heeh, aya biasalah. Tapi Atuh eta we kemanusiaan ka Siburik mah heula. salah boga teu? Kayak 50 ewang tah ke Siburik. Siburik mah tara eta Sok atuh 50 bayar. masuk. Ya tuh, aing mah. Anu nomor Sebagai eta, teman, saya juga bakal menolongi Anda. Sok buru. Urang mah komo geus diheula tuh, duit naon oge ka babaturan mah. Sok. Tah, geus. Masuk. Sok terima. Tah. Sok. Nah. Tah, geus. Heuh, tah aya asup heununya. Mudah-mudahan kagentosan nu langkung-langkung. Amin. Amin. Berkah barokahnya. Urang mah heula beas. Jom. Wae nya euy. Kade eta bolehkeun beas keur pamajikan. Jom. Deng, heuh nya euy. Ai gering teh da nu apal kitu teh kamari ge lempangan kene cenah. Da kemari ge ceri keneh gitu. Kemari ge da ngobrol keneh nah ayeuna bisa jadi murus gitu. Aduh, kabayang egangna murus. Ya Allah. Ya aja betul kudu di top upkeun euy. Dak di TF. Jauh anjing teh. Ke warung teh Kiungkul teh Korea mah teh. Jauh. Jo. Jo. Keur naon maneh? Anjing. Naon eta? Edang. Sia moal ngarti bocil. Sia mah. Nama naon eta Jo? FF Jo. Ya.
Main naon eta Jo maneh? Moal ngarti sia ieu disebut saham-saham teh ieu investasi. Oh iya Jo. Anjing bener Jo. Edan nembakna halusnya gitu. Gandeng atuh si riweuh-riweuh teuing. Aing kakarenya hojo. Oh eta Jo. Wih. Gin. Terus balik-balik sia mah budak leutik lah. Eta aing kan oleh permainan naon ngaranna? Balik sia mah moal nyaho. Balik. Sia meni mota Jo. Bener si Ajo. Terlalu berani euy. Anjing. Shoot. Apalagi untuk semesta. Ngeplos anjing. 100 mah jadi, 100 jadi, 100 jadi anjing. Anjing. Balik mending molor lah. Mana? Nah itu si Burik. Pandrik. Naon atuh sa? Iya kan iya. Naon? Rencana sia murus. Mulus. Oh, udah siap eta cager geuning. Nah iraha balik di rumah sakit. Nya da aing teh ke rumah sakit mang. Cek saha aing ngurus? Si Warjo. Si Ajo. Ngajak si Ajo Ya, cenah sia tadinya. gering tadi infus cenah. Nah amit-amit teuing hanteu aing mah ijag jagoan ringkas aing nah kumaha? Ai si Ajo ngomong, Aing geus ti imah pukul ngajakan ulin. mana teh gering? Hanteu cager saha aing tadi main game di imah. Sajo berarti ngabohong si Kehet. Aing gitu kunaon si Ajo? Si Ajo minjem duit ka aing 100 nya manglis tak gocap ewang. Oh. Nyebut Iya. aing, tadi cenah geus pake ngainfus maneh cenah ka dokter. Hanteu sal. Nah kunaon aing mah jajak waringkas aing teh tadi ge sal. Ku aing kudu ngajak ulin teh tadi ge. Jo. Ya. Dia. Ka dieu sia. Yo. Ih, kalau udah. Jo. Ajo. Aya Aisyah. Kemana Cok? Heula kata-kata heula atuh Aisyah ambil urang hirup. Nambah urang hirup kumaha? Pana ieu geus hirup lin. Ya kan urang hirup ke kurang semangat geuning nang tunggalang layung cenah Aisyah kata-kata tuh hari ini. Ah, teu apa urang naon atuh kata-kata. Ih, Kata-kata naon? manis sok gitu kan sering melewat Aisyah berkata-kata. Jadi aku minta kata-kata saeutik we. Namanya maksa atuh sia mah Cup. Nah yang pisan kata-kata. Yo, tetaplah berbuat baik walaupun wajah Anda mencurigakan. Ya. Buru-buru nginjem duit tadi sebenarnya kata-kata nginjem duit 100 we. Nah duit di mana atuh geus puguh urang oge hirup ge eueuh semangat boro-boro boga duit mangkana minta kata-kata ambil boga loba duit kayak urang loba duit dibikeun ulah teu nginjem dibikeun ka Aisyah. Aing boga. Wah banget orang kunaon mencurigakan dak sakitjeuna mulai makalah prihatin. Ah kalau mencurigakan mulai makalah Allah banget aing kunaon ieu. Hah mal bener.